Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 4 tadi nampilkan drama anu judulna Ece Rempong. Tepangkeun nami abdi Oktavierani di dieu abdi bade merankeun Teu Siti. Tepangkeun nami abdi Haura di dieu abdi bade merankeun janten Mang Usman. Tepangkeun abdi Rizka di dieu bade merankeun janten Mang Rohman. Tepangkeun nami abdi Sahnat di dieu bade merankeun jadi Ceu Eni. Tepangkeun nami abdi Natasha di dieu abdi sebagai moderator. Tepangkeun nama abdi Indah peran jadi Pak RT. Tepangkeun nami abdi Najila merankeun jadi Sumaman. Di kampung aya 3 ece-ece anu kacida rempongna namina nyaeta Ceu Siti, Ceu Eni, jeung Ceu Mamay. Di hiji mangsa imah Ceu Mamar teh kamalingan. Tuluy pas disaung Mang Rohman marangkanehna riweuh mere beja kanu lain. Ceu-ceu dieu penting di imah abdi aya maling. Hah? Galing bu, eucu galing lain. Nah, ai Ceu Siti. Maling Ceu, maling lain galing. Beling. Kada atuh bisi katincak kacugak teh. Ting kumaha anjeun? Aya naon dadang teh aya ucing, kunaon ucingna katabrak lain. Ieu nu hiji aya maling, lain aya ucing. Hah? Maling? Mana malingna? Alhamdulillah ucing oge geuningan. Ih ai Ceu Mamar, bogoh aya ucing. Nah habat kana paramek, sugan liar ucingna. Ala adim, ieu kieu pokona mah dangukeun. Penting teh di imah abdi teh aya maling. Nu bener Ceu Mamar, aslina Ceu Siti. Karena ron atuh ece-ece ngirariuh kieu keur ngobrol kenaon atuh. Kieu Mang Usman penting di imah abdi aya maling. Ngan anehna teh malingna teh lain maling kulkas jeung TV. Ngan maling barang-barang anu meunang meuli ti Mang Rohman. Wah, nah hanya aneh maling teh. Banget meureun maling teh. Eta maling hayang balanja ka dieu ngan teu bogaan duit. Heuh sugan malingna boge. Sila datang Ceu Eni bari menerkeun tiung. Ibu-ibu ece-ece ieu teh aya naon mun dirariuh kieu? Aya maling, Ceu, maling. Keheula. Iraha aya malingna ka imah saha jang sabaraha? Ela atuh Ceu, nanyana lalaunan teu kahartos. Kieu we atuh, malingna aya di mana sok jelaskeun si Jensre. Pan kieu kamari teh abdi teh meser sendal ti Mang Rohman. Terus isuk-isuk teh ku abdi teh dipake ka pangajian. Isuk ditingali geus eueuh. Ah, kieu we atuh ayeuna mah hayu urang laporkeun ka Pak RT. Hayu. Yuk. Ceu Siti, Ceu Mamar, Ceu Eni jeung Mang Usman tuluy indit ka imah Pak RT. Saenggeus nepi di imah Pak RT, tuluy maranehna ngalaporkeun kumaha caritana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, aya naon, Bu? Ieu Pak RT, di bumina Ceu Mamar aya maling. Kalinya teuing atuh. Yuk atuh kalabat heula. Tah ayeuna mah kudu neangan solusiuna. Naon tarasi? Tarasi mangeunah naon ge disambel sing lada. Mantap. Kumaha ieu teh Mang Usman mah batur ngomong solusi jadi kana tarasi. Capek deh. Maranehna tuluy mikir neangan solusi. Teu kungsi lila. Naon-naon kumaha? Ah, teuing teh tah. Sugan teh boga solusina. Kieu we atuh ayeuna mah urang masangkeun perangkat. Maksudna? Pan kieu engke penting Ceu Mamar nyiapkeun barang-barang anu alus. Tah engke pan datang si malingna teh urang tewak we malingna. Bener, berarti engke penting urang kumpul di imah Ceu Mamar. Asal ayakeun kue we jeung susu dan kau anu rasa coklat we mantap. Panan orang kaya. Kaya mah loba emasna ge. Punten nya ece-ece, abi mah moal tiasa ngabantosan mewak malingna. Kumaki abina bade aya rapat di desa. Kami malingna tos meunang candak bae lah. Ece-ece Rempong jeung Mang Usman tuluy balik ka imahna masing-masing.
Cemamar oge buru-buru nyiapkeun barang ajang mancing maling. Penting ece-ece rempong siap angkat karena Cemamar. Di jam 8 penting maranehna tos kumpul ngarumpi. Jam 4 maranehna nungguan maling. Ece-ece rempong geus baroseuneun. Aduh, hayang kacai euy. Siti anter yuk. Ieu nunggutan we kiwari harang kacai. Jeung Ceu Siti indit ka pancuran nu aya di gigireun imahna Cemamar. Pas di luar, Ceu Siti ningali aya jelema anu keur kakaretak di tukang imahna Cemamar. Wah, bawa eta malingna. Ceu. Tinggali itu sahanu di tukang. Mana tukang gali? Teu aya oge. Lain tukang gali tuh tingali aya jelema. Ayo orang geroan si Cemamar jeung si Mang Usman yuk. Ceu Siti jeung Ceu Eni henteu jadi kecaina. Maranehna tuluy ngageroan Cemamar lalauna. Hai Ceu, tingali aya jelema di tukang imah tingali buru. Wah, mana? Beuting maling teh ya. Hayu atuh urang tewak tapi lalauna. Enggak saya Rempong tuluy nyamperkeun jalma anu aya di tukang imahna lalaunan. Ari pek teh bener jelema eta teh keur kurah koreh jeung luak wiuk neangan barang jang dipauk. Mana nya cak-cak teh? Sugan we anu gede. Tuh, geuning cak-cak teh. Sugan we beunang jang si jaluk. Wanci si maling rek mawa nu ngagantung. Ece-ece riweuh datang tuluy lewak eta maling. Hayo maling arek naon di dieu? Ente da abi makin ngangan cak-cak tuh na itu. Apanan? Apanan teuing buat bawa ka Pak RT. Abdi mah lain maling, Ceu. Lain. Tukang puak-paok. Rempong eta tuluy mawa maling eta ka Pak RT. Assalamualaikum, punten. Assalamualaikum Pak RT. Ieu maling atas benang. Waalaikumsalam, malingna teh ieu. Isukna Mang Rohman teh ditilik jeung dibere sababaraha pertanyaan. Hasilna teu aya pisan bukti anu nunjukkeun yen Mang Rohman teh anu geus maot barang-barang Cemamar. Teu kahaja Ceu Siti ningali sandal anu dipake ku Mang Usman. Ari sandal itu teh siga sandal Cemamar nya. Euy, ieu mah pan menang meuli Mang Rohman kamari. Da Mang Usman mah kamari mah teu meulisna ka urang mah. Nya asa sarua. Sarua, nomor sabaraha cirinak mah? Nomor 8 di handapna aya huruf eman. Ngeunang nyerian ku peso. Mana coba buka Mang Usman? Ih, dalai di bahan abi. Alasan geuat buka. Tuluy sendal anu dipake ku Mang Usman dibuka jeung ditinggalikeun ka Cemamar. Bener sarua, nomor 8 handapna aya ngeunang nyerian ku peso. Gitu. Sakitu wae drama ti kelompok 4 hapunteuna kami aya kasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi pakapirani. Halus ya tadi. Abdi bari merang.